Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi baraya SGP di mana wae ayana patepan deui dina acara wayang golek masih dina judulna eta Buah Sumarekna. Bagian anu kadua anu disambangeun ku rombongan wayang golek unggul tahunan dipimpin ku Kidalan Dede Among Sintarja. Pisahan ku sinana Ibu Nung S. Tah supados teu kolong tengkeun waktos wargi mangga urang sami-sami Bandungan. Ieu bagian kadua judulna nyaeta Buah Sumarekna. Wilujeng ngadangukeun. Kang. Naon? Pisau kunek. Nuar haur? Dek mager di mana? Dipanggil itu ku bapak Kang. Ngalatangkil ada kangen Hasyim. Lain dikasih ya. Akang kumpul itu gawat cenah ih. Dipayun kunek. Nya usaha mah tina naonnya mau dadengkul ge asa jadi duit. Ya, kasih dah teh. Digentra itu punya mau dikumpul mah. Geus. Geus diamalkeun Pancasila ku dewe. Lain akang le ieu. Jadi budak kieu. Budak ya Kang. Naon? Jadi budak kitu akang. Fitnah teh kamalinaan. Make budak-budak. Eta teh menjatuhkan harga diri orang lain. Mama baik ya Kang. Kulan? Lain nama ke nyebut budak ka dewe. Eta sudah akang. Lan? Dengekeun. Dewek dek lagu baheula. Mun urang ngesahadat hirup ulah dek basilat Allah moal dek ngalah anak najan urang acan salat tapi ngutus malaikat lamun hantegan can tobat kumaha naon mah alah cing kasih dawala ka dieu kitu ting da si dawala tangan hulang-hulang jiga geus papangihan waktu kuring panggih jeung manehna hate leutik nyarita aduh manisna waktu kuring wawuh aduh bagjana hate ngan keur manehna aduh endahna babarengan sauyunan silih asih saat ini hemat paget janji moal buka deui unggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kedal ucap ka manehna resmi ngajak tunangan geus paheut cintana pukul rangkul tresna pikeun jawabna kuring rejeung manehna hiji saati maka jeung bari gagelehean naon istilah ieu nyaho jang kontak
Ai putra Panano mah. Alah. Berapa yoyo? Salah, silaing malain kitu kuduna. Babarengan sauyunan, silih asih saat timiheman, paheut janji moal puka deui unggal malam minggu apel ka Cilalu. Gitu kuduna. Cing kasih gareng ka dia kitu. Ka dia kitu. Gancang gitu. Gancang gitu. Digalentor, dikolomoh, diciuman, diusapan, diayap, disasar-sasar, kapanggih liangna ngeunah kadengena, cingpe timukeun nu kitu jama keur naon. Porno. Salah. Kang Udel. Nu nyuling. Digalentor, dikolomoh, diciuman, diusapan, diayap, disasar-sasar, kapanggih liangna ngeunah kadengena. Nu nyuling. Bener. Tayeuna tarucing anu kadua. Nu tiluhur gawena ungked-ungkedan. Nu tihanap gawena ngan peureum beunta. Cingpe timukeun nu kitu jama keur naon. Belu. Porno sia. Lain. Kang Udel. Nu ngaragaji. Tiluhur ungked-ungkedan tihanap peureum beunta sieun ka pereungpeunan. Bener. Sok ayeuna tarucing dewek pagekeun ku ilaing. Budak leutik make baju jubah. Silaru. Lain. Naon? Make silaru budak make baju bapana. So. Budak leutik make baju besi. Tutut. Lain. Naon? Budak saraka mah yang geras awak. Kejang. Sanyana bapak ngahajak ngumpulkeun ilalaing ulangan ukur sempal kapiguyon ilaing kudu milu tanggung jawab keur kapentingan para pangagung, keur kapentingan urang-urang sakabeh rahayat sajumlahna. Kumaha Pak? Bapak deuk nanya ka ilaing. Naros naon Pak? Singkatan naon ai opsi? Operasi bersih. Alus 100 ta ilaing. Singkatan naon? ABCD dawala akal budi cari duit 100. Singkatan naon? Narkotika gareng. Negara akan rusak kalau orang tidak iman kepada Allah. 100. Bahasa Sundana Pak. Cing, negara bakal rusak lamun urang teu iman kanu kawasa. Alus 50 tambahan dipunten. Bahasa Inggrisna Pak. Sok bisa mah. Bisa wae tiger in pedos in peding meledak wae. Nah, da Inggris mah produk plading pelenghir suna nu kitu mah. Bangsa peledak peletak pelenghir plading mah lain bahasa Inggris. Potong tasi gareng 200. Waduh bae. Kabobolan punten bae. Liputan jadi mali. Singkatan naon? Ganya epot. Alah sami namanya ku si gareng lah ganyaran jahanam. Pang disebut ganyaran ceuk nu beuki jeung nu resep. Pang disebut jahanam teu dimeurangkeun ku nagara jeung agama nyaheun karayatna bisi bejad moral muda budi nu aya di urang. 100. Kitu singkatan naon? AIKB gareng kolor babah ilain da bala keluarga berencana. Naon hartina keluarga berencana? Nah ai bapak kukuring diwar-warkeun. Keluarga berencana teh saperkawis. Nagara urang teh nuju berkembang. Kudu maju-majuna nagara teh ku kuatna rakyat kuat teh ku sehat. Di mana rakyat deuk sehat lamun ti taun ka taun pelendung deui.
Atuh nu kadua disaimbangkeun dina kalahiran jeung kamatian. Per bulan wetong per tahun. Mun kalahiran aya 1 jutana, kamatian ngan ukur 1000 tada teuing jajalna ieu penduduk lamun teu sadar berkeluarga berencana. Nu katilu disaimbangkeun jeung daya kamampuhan sang suami. Bener. Contona pun lanceuk sabari dia kaboga budak 43. Di mana sakolana? Boro-boronya kolakeun keur dahar ge atuh parebut. Tuh pan kuring mah boga budak teh 2. Lanceukna geus kuliah. Adina ena geus di SMA. Atuh indungna jongjon masak dangdan kuring balik ti pagawean teu kabita ku awewe sejen da pamajikan ge ngageulis wae. Karasa keluarga sejahtera jeung bahagia teh lain ku tahta harta jeung rupa. Ku video cicing video. Jadi keluarga sejahtera jeung bahagia teh dahar seubeuh pake weuteuh imah pageuh jeung pamajikan unggal peuting ngeureuyeuh tapi jarang reuneuh heuheuy deuh. Kulantaran Purwakantina dina program alus 300 penteuna. Nah ada kuring ge peunteun mah tuh dina Purwakanti mah moal eleh ku Sidabara. Naon lain Purwakanti perjuangan? Kumaha tong sungkan yang hareupan lawan di medan perang. Ulah deuk eueuh pikeun nyangkah musuh anu tangguh. Tong risiko pati ngoning bebela lemah cai keur abdi nagri. Misi 100. Alah deuk Purwakanti naon? Aya soal Purwakanti tinaanya Pak. Tinaanya Pak. Cing sok. Ala kajala. Datang-datang lapar hayang dahar. Bagja awak. Bayawak calawak. Mawa bakakak ngadangkak. Wow. Tinaunya Pak. Cing sok. Terus tunyung tuyul. Bulung kuntung suruh 77 bungkus. Hulu dugul buk bulu kusutun. Bujur ujug budug. Tinaonya Pak. Pok ngomong bodor nong tet polok. Boboko kosong molongpong. Hong kosong. Tolol. Tina nya Pak. Cingso. Eleh teteh. Eja geler belek-belek cerewet deet. Yeay. Tina nya Pak. Ibi. Jiji. Iis. Di sisi bilik di pipir kiri minil. Biji. Jiji. Tina nya Pak. Eleuh ce. Leuput, leueur, enteng berem. Sereuleuh leueur ce heup. Sanajan Purwakanti kulantaran teu puguh misina potong 50. Suwe. Lain namahan peunteun sileng mah negara geuning kalah ngurangan beunteun da kitu. Jadi misi mah kudu anu aya pulunganeunana garaya kuring. Misi agama cingpek sanajan ngahantem adan panon 2 kalimpudan molotot kawas lampadan muncanyaho lapan badan teangan masing kapangih datenya tejauh tinulingih kawasangu asak gigih cek urang Jawa mah inggih teangan dukun lepus kurang kudu ditepus komo mun make kerpus ngarah nyaho ilang samemeh pupus teangan ilmu nuletik tungtut saeutik bares kencing kawas galatik kan kade salah saeutik 100. Allah. Munjung ulah ka gunung, munjung ka kudu ka indung. 8 bulan indung ngakanung papasten ti Maha Agung. Muja ulah ka segala muja kudu ka bapak. 8 bulan bapak tatapak ngusapan bade rampak mak. Indung nu nganung bapak nu ngompak. Kulantan aya pornoan potong 100. Nah lain mah dipotong mah lain. Sentimen ka urang mah. Dumeh make ngompak. Bapak senti. Syukur. Singkatan naon ai pemilu? Pemilihan umum. Carana aman tertib, bebas jeung rahasia. Syukur. Sapraptanipun Gatot Gacaprapta kapayun semalurah kuda pawana maman nila tangan deman sewu manggulingan.
hamba nirata ngademan sewu manggulingan mimit wilayang ran wasmar ieu kaula wa bapa benar aku anak amuy unyuk sumanga wa nyangakeun semah pangabakti ditampi wa kali perkawis bilih aya kalepatan ageng simawan tenarit paralun malum anu kasuhun dan jemar hampura anu ditenang sanaos di kaula teh aya bedana urang istri apunten mah abdi pun asa jingat aya jangakeun semah pangabakti teh wah ditarima pun cager sae we kan syukur pun saya abdi teh ai lahir mah mung batin menyakit saena jasad teh ku isi pesak kang abdi mah pesak kosong mah kada lalung se abdi dawala nyangakeun semah pangabakti ditarima dawala cager sae sawangsulna cager ke abdi garing kan tos lami tetepang piraku agan teu sono ka abdi persanten agan mah tara lebaran ku artos alit nah sia eta sagala jo kana duit kalumpa teh damang cager maneh sakedik deui cenang dina cungcurugan henteu seueur mung 500 ai 500 mah tuh aduh gejala infeksi oge ulah teu bade ngatu maros anom sumping sanes wanci tanpa ibrati angalna aya pikir saeunaon wa kaula diutus ku Kang Jengeyang Begawan Kesarpa leres diutus naon kedah ngala buah Sumaretna nu aya di alas Kamyaka ai buah Sumaretna teh kangen naon maksudna dupi buah Sumaretna teh kangen naon kan sami sareng kumaha bulet lanyod kekejang lambang kajat nikahan pahlawan upama kaula ngamilik buah Sumaretna bisa mawarayat kana adil jeung makmur oge jadi contoh para pahlawan marcapada umumna demi kepentingan negara bangsa mah uwa nyingkilkeun dua panangan kiwa kalawan tengen mangga sepi pamrih rame ing gawe hoyong kamana anom uwa bade ngiringan pot maneh cing Rido ih abdi mah Rido we kan kaleuweung kareuma kadarat kacai Rido mung abdi mah pada tumaros we da abdi bade mekal nyalira teu wasa sin pajarkeun ngahinakeun ka agan teu kudu dawala agan dipenta Ridona ih nah tos sabaraha turunan abdi ulun ku maula mangga reng cing Rido mangga abdi mah Rido we Rido margi agan mah ka abdi mah pan dikapukur sok ngasihan artos wae punten agan mah ka abdi mah pan alah abdi mah kasadayana juragan anom bager padahal kan dacan pernah masihan ka abdi tapi ku abdi mah agan disorkeun sering agan masihan artos ka abdi yeuh nuhun kan nuhun kana deui teh dipasihan sabaraha ku juragan anom goban sabaraha goban 3.000 logay pisan lo bagaya ai goban teh lain 3.000 belegug 1.250 goban ieu mah nu bodoh jeung nu belet goban cenah cek ieu 3.000 cek ieu 12,5 goban mah da umum goban 500 perak dewek esok ngadengi ai 500 perak malain goban gope
Ai 100 Pak cepet. Ai 200 nope. Ai 1 juta cetiong. Apa bapaknya? Ai goban Pak. Mun bede sebutkeun ku goban. Goban ku sigareng. Cek sigareng sabaraha? 3.000. Cek ilaing epot 1.250. Cek ilaing da bala 500 perak. Tah, tiluanana salah. Ai goban teh 2.500. Jadi ilaing teh dibere sabaraha gareng? 3.000. 1.500 ewang jeung Bapak. Paingan. Anom? Wah, mangga urang miang kalas kamiaka. Ih mangga. Ayeuna Terus tuh. hayu pot. Mangga, Pak. Dawala mangga Pak. Reng. Oke. Nah. Jadi abdi kudu mangkat enak sareng ente Bapak. Wis. Nah, makanya jang. Semalurah kuda pawana astra jinga udawala nalagari. Nanging di satengahing alas banawa sapring kandidat salah. Dicegah kuat dia balat siluman. Sumar-sumar kamanikan tikaga. Ada orang yang berani masuk hutan kami. Berhenti dulu. Wah, mangkeun. Urunan.
paruringkak putah kalodra kumibrah kadia badawang iblis bating paruring setan bating paruringkak putah kalodra kumibrah kadia badawang kaget niraan ningali ingkang nama prapta ya Allah sadayana wadia balad buta anu ngahaja nyegah di alas banawa sapring hatina cala margi parantos biasa tiasana hirup di alas banawasa tiap aya nu ngaliwat dicegat kalaresan satya melajang tengah Gatot Kaca kairing pabongan dicegat ieu alas alun tinirangan tika wadia balad siluman orang bagus berani masuk hutan kami ini. Siapa nama kamu? Orang dari mana? Dan mau kemana? Put, aduh kan? Kumane jawab. Lah, agak nu kapengkeun wae. Itu bahasa Melayu. Kene ku abdi. Ikut. Orang pendek-pendek tampil ke depan. Seperti kera. Ai kera teh naon da wala? Alah, nah bodoh pisan kera teh mun urang mah kasep. Iya. Saya orang kera. Kamu tidak mengerti bahasa Melayu. Bicara kayak orang gila. Ai gila teh naon da wala? Mun urang mah gila teh sieun. Oh jadi itu sieun ku demek. Nya. Siapa nama kamu? Iya. Orang dari mana? Tidak. Dan mau kemana? Belum. Kamu punya nama? Iya. Siapa? Tidak. Mau kemana? Belum. Cing. Kuring kaharep. Orang tinggi-tinggi tampil ke depan. Wajahnya seperti burung belkok. Hei, jangan menghina pada orang lain ya. Sebelum menghina, periksa dulu badanmu sendiri. Kenapa punya gigi sampai di hidung? Coba ini seperti lokomotif di belakang kamu. Siapa ini? Manuli. Enak ngomongin, ini nyamaan. Coba itu. Kayak badak. Siapa itu? Bertanduk di mulut. Waduh, besar ketawanya ya. Itu tuh yang belakang tuh. Itu kayak apa itu ya? Kayak cerangka runtah ya. Kayak runtah sampah. Tuh menghina binatang. Jangan menghina. Kamu juga jangan menghina ya. Siapa nama kamu? Nama saya Dawala, ini kakak saya Cepot. Itu adik saya Gareng. Orang bagus yang barusan pergi. Itu beliau saya bernama Gatot Kaca. Dia seorang pahlawan, pembela nusa dan bangsa. Mau kemana? Akan mencari buah Sumertna yang ada di alas Kanyaka. Makanya saya minta izin untuk lewat sini. Tidak boleh. Tidak kasih uang, tidak kasih barang. Akan saya bunuh semuanya. Oh, jadi kamu udah biasa ya? Makan, make, terutama kehidupan kalian ini. Tiap hari mencegah orang yang lewat sini. Iya. Apalagi kamu tidak kasih uang, tidak kasih barang, akan saya tangkap semuanya. Sebelum saya ditangkap mengadakan perlawanan untuk membela beliau saya dan teman-teman saya semua. Berani? Tidak berani dengan apa? Ayah, angkat. Awas, jangan
ajar sia bidada. Aduh. Dalang sia leungeun aing dikadek nepi ka buntung aduh. Aduh aing teu sadar. Ieu anu irungna panjang. Ieu anu irungna nyingak nerong. Nah ya di mana? Hayang. Nonyok. Nakek. Gepek anjing teh. Aduh ampun. Gatot kata. Semar Anom parantos bubar kata beran tah saka emut tua tiap perjuangan seueur halangan rintangan sok hasil mangga en metras bea kalas kabiaka banget wacapawan pening alas kamiaka buah Sumaretna dijaga ku Hanoman Sumarsana nanging pangpayuna tumping ieu kalas kamiaka aleutan wadia balad astina mamrih buah Sumaretna kange las mantra kumara kaget Sumarsana ningali aleutan astina
suwit-suwit gumurus suara wanara kadia lamak jalan Hanuman Sumarsana kaget kasumpingan alutan wadia balad anu diluluguan kuresih kompayana tumenggung Jayadrata bang-bang Aswatama miwah wadia balad alon tenerangan tika Hanuman Sumarsana Teja Sulaksana Teja Nira wong ngapecik wong ngajar katon sinten panjenengan puntil murmatu daya baneh banyak karang paminangan naon maksud tumurajog ampararapan ite bisi sampean teh apa ieu resi kombayana teh ieu kaula Jayadrata ieu jadi kaula bang-bang Aswatama pun anak si John Ben si Payu kaula citrai kulan kaula citrai marmoi kulan kaula citra sana kulan suhun di mana di Astina maksud lain lantung tamu laku lempang tanpa saja yakin ngemban pancen anger sinuhun jakapikana anger sinuhun teh nampi wang siting dewa kedah mames buah Sumaretna tiap ngamilik buah Sumaretna bakal jadi raja utama kange putrana nu kasep Raden Lasmandra oh mara iwalti kange nu kasep Raden Lasmandra komara Raden Sabralamangan mentawidi kaula deuk ngala ieu buah Sumaretna sanyana buah Sumaretna ieu teh kaula nu hak sabab cik dewa jaga Sumarsana ku maneh mun ieu buah Sumaretna eueuh nu bisa meunangkeun pimilikeun maneh tapi lamun bisa ngelehkeun maneh ieu buah Sumaretna widian sina diala saha jalma anu bisa ngelehkeun maneh jadi dikala buah Sumaretna kudu bisa ngalengkahan bugang kaula nah sabedasna monyet sorangan sahengkerna wadia balad samak taparabot perang geus disiapkeun kala nulak cangkeng dina kelek asa geuning aing teu deungeun pinter aing teu batur asa aing uyak kidu anger Jayadrata ulah Aswatama bat Kangjeng Rama tong dililakeun si Sumarsana kepung bakul buaya banget hayah tiba kena kasaten Jayadrata oh so iya tiba kena tampanan kasakten bang-bang Aswatama iya waduh Mob Aswatama dibakar Sapira kadijaya kalah ngalitna wungkul hayah teu bisa ngelehkeun kaula nihil maksud sampean di kala buah Sumaretna aduh dasar korawa sakali korawa tetep miyuni laleun aing ngagemrongna nya digebrig saeutik rabeng boro-boro ku pandeungel gede kateke saeutik tobat kagebug seetik ampun aduh kapaksa eueuh di jalan
Iwati megat saha anu hasil buah sumertna urang penta. Urang beli mun ku duit sabaraha hargaeunana, mun hayang ditukeran ku emas, inten, berlian. Sakitu we paman. Sakitu we ama sakitu we kulan. Sak nyebut kene urang intip saha anu bisa ngalabuah sumertna, engke urang pegat. Samunurna wadia balad Korawa sapraptanipun Bang Suteja anu diring ku are Setyaki Padmanegara Prapta kalas kabiyaka. Paman nom itu jigana tuh ayam monyet anu ngaran Sumarsana teh moal salah baga caketan deui. Samia pada lumampah kaget niraan ningali ingkang neme Prapta lawa kaget ningali kasumpingan Bang Suteja kairing Arya Setyaki Padmanegara lami-lami ngandika kedali misan Hanuman Sumarsana. Iya. Saya kaula Suteja utusan ti Dwarwati kaula putrana Kangjeng Rama Sri Mahabetara Kresna Raja
tuarwat. Ya jadi kaula pat negara anu ngahaja datang kalas kamiaka ieu ngajajabkeun nu kasep bang-bang sutenya. Maksud kaula teh deuk ngalak buah sumertna. Menta widi sarta bere jalan kaula deuk naik kana tangkalna. Bisa buah sumertna diala tapi rebakeun heula dadak kiwa kalawan tengen. Kurang ajar ye Hanoman Sumarsana wani sampean ka kaula. Ora wani teh ngapa sakarepmu aku laden. Tega pati? Tega. Tega lara? Tega. Cekal sabuk bilang tante selit akal odre iya. Mundur paman. Sampean teu kuat. Hayangnya orang temongan cakra udaksana amanat ti Kangjeng Rama. Barang ditemongan cakra udaksana ti aya dikasihna Hanoman Sumarsana iwatiku cakra udaksana. Margi cakra jama ngalih-ngalih warni mindah-mindah rupa bisa muncang labuh kapuhuk ke pemulih pakandangan keris mancing barangka ngagebur ka dia malam tu meraping api name dicepeng ku Suteja atuh Hanoman Sumarsana teu aya deui kasieuna iwati ku cakra mabur ti payunan Kaman hayah buat tuh paman mabur mangga urang ala buah Sumartana. Nah mending pentang bae ku cakra teu tiasa ieu mah kedah ngalangkungan heula perjuangan teu kenging dicanak entengna yakin kedah naik heula kana tangkal Sumartana. Mangga urang taekan ku kaula. Lajeng bang Suteja metik buah Sumartana parantos hasil lungsur tina tangkalna kaget aya putri gelis lain kaulinan endah lain pupulasan alusna satungtung teh